Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqsudi a'fili mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Panuhuna nu kasuhun ka sadayana keluarga besar di pihak pabaget sareng keluarga besar di pihak istri anu diadakan ayeuna bade ngadahukeun kersana Cep Diki sareng Neng Mega. Denten teu babari dina urang sadayana ngahontan hiji wilayah anu ngaranna Kabagjaan. Sakumaha tadi perjalanan urang sadayana ngalewatan berupa-rupa wilayah. Aya wilayah sawah anu kacida endahna, aya wilayah jalan goreng anu kacida teu ngeunah-ngeunana. Pokoknya kitu deui kahirupan sabenerna. Lamun di bagja-bagja di awang-awang ti ayeuna yen pernikahan teh eusina Kabagjaan sabenerna mah eta teh rada hoak saeutik. Sabab eusina masalah hukum. Peupeujeuh ka Cep Diki tong jiga aing mamangna. Jadi anu hese dina pernikahan teh sabenerna lain nikahkeun jasad pada jasad. Jasad pada jasad bisa kabeungkeut ku hiji iketan anu ngarani iketan syariat, pernikahan syariat namina. Didinya aya rupa-rupa syarat sareng rukun anu kedah dilakonan ku duanana anu mangrupa syarat lahiriah. Anu hese ngawinkeun rasa atau ngawinkeun ruh. Sebab jasad bisa jadi bareng tapi ruh hese barengna. Bisa jadi dua insan, istri sareng pameget aya bebarengan di luhur kasur tapi emutanana masing-masing teu aya di dinya. Ieu nu hese mata nu namina pameget di Sunda disebutna salaki. Ai sak teh hatina teh tunggal. Naon tunggalna pikiranana kudu nunggal. Nunggalna ka mana? Nunggalna kana hate. Eta istilah Sunda lamun di bahasa Arab keur kukuring eta teh bahasa Arabna teh la ilaha illallah. Tunggalna pikiran kana hate geus teu ngemut nanaon deui anu kaemut ku dirina iwal ti rasa nu guligah nu aya dina dadana, rasa deudeuh ulas asih tur rasa anu hade nu sajena sumebar eta rasa teh minuhan kana raga kakarak ieu raga usik ngabagiakeun kanu jadi pamajikan. Pokoknya kitu deui pamajikan. Ai pamajikan disebutna teh pak majikan, ai majik teh tempat cicing. Ngaraning tempat cicing jika imah di mana-mana imah pasti cicing wae sanajan loba sato loba jelema anu datang ka imah. Eueuh pernah aya carita imah mangkat lantaran didatangan ku anjing. Eueuh pernah aya carita imah mangkat lantaran didatangan ku reungit. Didatangan ku jelema kumaha wae imah cicing tumamprak karena sagala rupaning perkara anu datang ka dirina. Pokoknya kitu jadi pamajikan kudu tumamprak kana naon perkara anu tiba dina kahirupan. Lamun salaki geus nunggal cicing pikiranana maka pamajikan oge bakal nunggal cicing dirina teu ka mana-mana. Disebut tauhid dina pernikahan. Jadi la ilaha illallah teh pengamalanana seueur lain ukur diamalkeun ku lisan tapi aya bag-bagan prak-prakanana dina jero kahirupan. Ieu nu hese jeung butuh pembinaan anu lain sapoe dua poe gitu. Begituna pamugi ieu pernikahan sing runtut raut ya dugi ka ajal ngajemput teu aya halangan harungan sanajan pasti bakal panggih jeung nu ngaraning halangan jeung harungan dina kahirupan. Di mana-mana lamun panggih jeung jalan goreng minimal istighfar wae mah pasti aya. Gebluk astagfirullah, gebluk astagfirullah. Pokoknya kitu di jelema dina kahirupanana pinanggih jeung jalan goreng masalah ngaranna, persoalan ngaranna, karieut ngaranna, urusan itu urusan ieu pasti bakal minuhan kana hate jeung pikiran disebut jalan goreng eta teh. Minimal ibadah wae mah kudu eta teh dibalikeun sadayana kana ibadah sapopoe. Naon maksudna nya? Maksudna sangkan ieu diri urang sadayana komo tidugi ka
timimiti panganten baru dugi ka panganten bau merenya gitu dugi ka sing tiasa ngabeberah kana manah dina bag-bagan urusan sadidinten anu pinuh ku ewuh pakewuh pamaksadanana sumping ka ieu patempatan teh daya sanes jajak cep diki dina raraga ngadahuk ka kersana Neng Mega ditampi henteu sabenerna mah geus pasti ditarima sababna ieu geus disusun jiga kieu teh aku teh ditarima hitungan orang Sunda teh apa ngelebatin codekah orang Sunda teh hidupna jadi loba tata titi loba kitu jeung kieu padahal mah kitu lah intina nya pamugi di pihak istri biasa nyambut karena non rupa pamaksadan anu didugikeun di kersana pihak pamagar sapikeun sakitu nu kapihatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.